Oke, selamat malam kembali lagi bersama kita, guys, Di podcast Satu Pagi, di channelnya Marki Media. Gitu kuy. Kumaha kuy? Sehat? sehat leh. Kamari asa nanya kasih Giga. Naon? Nasi kali terdatang ke malam puisi tumben. Oh iya bener, kebetulan tadi malam baru malam puisinya, karek malam puisi anu sebegitu lilana can non malam puisi teh gitu. Urang kamari gawe kuy euy. Di imah sih gawe nama meresan gawean karena Deadline. Situ boga duit. Situ boga duit kudu meresan gawean ternyata yang boga duit teh. Digober. Tapi kamar li menarik Ulah Naon tah? aya warna baru di malam puisi. Naon tah? Banyak anak-anak SMA Regenerasi. regenerasi. Oke. Kumaha? Ya, patut diacungi jempol ya Giga Gisgia. Cenah saya teh ngomongna urang rek ngeksploitasi budak SMA. Padahal lain Ya. eksploitasinya. Ya kasar lah pakai bahasa kasar. Oke, terus kumaha deui? Nya semakin berwarna semakin berwarna terus banyak wajah-wajah baru. Berarti non work sebenarnya si eta dalam kutip eksploitasi anak SMA teh berarti berjalan sukses. Tapi cenah mana ngeceng budak SMA? Goblok. Lain budak SMA eta mah. Oh lah, saha nu ngomong saha eta? Nyaho. Nah, jang nuduh kadinya sih. Tertuduh. Tapi kumaha kuy berinteraksi jeung non kan maneh bisa dibilang cukup jarangnya interaksi jeung budak SMA ya nama da geus teu ngajar eskul oge meureun. Tah kumaha budak SMA ayeuna gitu tah pada saat ini? Emang jarang sih nya, jarang tapi pernah kan? Pernah. Nya loba insight baru Naon tah? Gitu. Naon tah? Budak ngora teh kieu keadaanna geuningan. Obrolanna budak juga SMA kieu. lah. Seru sih seru. Tapi maneh menemukan karakter-karakter juga. Anjing eta juga aing baheula ke SMA euy. Kitu teh aya kan lalakiana loba oge kan lain apa maneh mah teu ningalikeun lalaki deh. Acan sih karena orang menerjemahkan karakter sendiri oge teuing. Tapi udah memang mau katinggal langsung ya gitu berarti. Halo sahabat Tas. podcast. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. LGBT. Anjing oh. Naon eta? Aku sekarang ini bawa Klepon. bukan, ding. Ini teh namanya Onde, Mande. Anjing. Onde dan molen. Ini onde dan molen di depan SD 1. Lagi-lagi di depan SD 1. Karena di situ banyak kuliner. Sepanjang jalan. Kala ieu teh ieu jiga nama aya remote jeung ieu awaskeun da ieu teh penting ya. Oh iya. Mana kuru-kuru. Ieu gelas kosong masa mun arek anu aya kopian atuh mere teh. Kumaha sih wardrobe Coba. gawean wardrobe sih. Itu lighting anjing. Ya nanti tukang ngoprek-ngoprek Logistik. Logistik. setting aku masih Stage manager meureun. manajer kembali remote AC Ya, juga ya coba rada dieusian jadi kopi bener lah. babu dodos dia Sorry. oh iya mamik Ya bae dibuka teh mau dahareun teh. dong jadi teman-teman kalau mau yang beli molen dan onde di depan SD 1 ya Nah bet kudu meuli di dinya. karena di situ banyak ada dimsum juga di situ banyak pokoknya masa panjang jalan kenangan eta tah SD 1 pokoknya tukang dahareun unggul silakan kalau mau beli makanan di situ dan jangan lupa kalau ada yang mau promosi silakan kita menyediakan lahan untuk promosi di sini ini Iklan. polos tuh iklan gimana ya merekan di dia onde akui bisa Onde mande. lagi cerita apa nih sahabat-sahabat podcastku Kieu cenah bieu teh jeung si Akui ngobrol teh tentang interaksi jeung anak muda sekarang, khususnya budak SMA. Gitu kan kamari si Akui karek. Kan kamu juga datang ke malam puisi. lah Nah ini masuk, ini jokesnya Masuk. Kumaha kamari. Coba bercerita heula. nggak cek aing jawab Tentang berinteraksi dengan anak SMA. silahkan Jadi kan keren. nah nanti don't just Wilson Bas Jibas no Nah, itu bener. Non? Bener eta Bas. Lain. Nah, you listen and we don't judge me. Actually, the better literally which is We listen and we don't judge. we listen and we don't Eta sempat judge. kabahas harita. Eta cerita lah kamari kumaha berinteraksi jeung anak SMA unggul tadi malam Orang puisi, menangkap loh. getaran anjing. Naon? Getaran jokes anjing. Kumaha cer? Ger gitu dah. Oh. Jadi pan kamari aya nu tampil di malam puisi.
Terus biasa kan alok mah di tukang. Oh, oke. ngalokan, Ngalokan. bener. Di belakang. Anjing kan barudak SMA dihareup anjing seuri cai teh. Bisa aneh curang teh masuk gitu. Oh, jadi eta mah jokesna umum sebenarnya mah. Teu lenjang budak SMA hungkul. Jadi jiga kieu merenya. Kumaha. Kemarin tuh ada yang puisi misalkan contoh kalimat misalkan. Hujan yang menerpa badai ini gitu kan misalkan. Dede, ku aing dikituan hungkul di tukang. Iya siap noted, aing teh kitu. Oh, nya, tapi Jadi tiap si eta maca puisi misalkan aku yang terbang di malam hari. Siap noted teh gitu anjing. Siap noted gitu. Saha itu teh nu di komen teh? Atau kabeh dek amator. Random anjing. Sugan teh kecengan si aku Saha sih? Cek urang di Bro sih ieu kamari ngeceng anjir. Lain budak SMA. Lain. Da apa orang cek si lumpur. Lainnya Tuh ingat tuh. Situ itu kopi heula. Kade. Yanto Lumpur. Yanto lumpur. Ya, ini teman-teman ini Yanto. Kopi buat siapa nih? Buat kita dong. Oh, kita satu bertiga aja Ya, lah, satu boleh. bertiga aja kopi. Jadi lumayan kemarin tuh ya peserta malam puisi udah lama kan malam puisi udah nggak ada. Oh iya terima kasih juga tuh buat para senior terus buat kemarin panitia yang udah ngadain malam puisi ya. Terutama untuk Pak Omed itu adalah konsultan malam puisi. Terima kasih Pak Omed. Guru besar Kita itu. Iya, betul. Sebelum naik pamflet, sebelum naik poster pasti kita konsultasi. Saya gimana kamari ka Pak Omed izin heula teh? Maksudnya teh konfirmasi teh. Halus berarti mah dosa sih. Tapi ngomong-ngomong cerita SMA kumaha ye euy? Naon jual cerita cahan ngomongkeun cerita SMA. Baru nak SMA hungkul kan tadi di malam puisi kumaha perasaan ente saat di malam puisi berhadapan dengan anak muda SMA zaman sekarang gitu maksudnya teh. Anu didominasi Gen Z sih baru SMA ayeuna apa udah Dominasi Gen Z. Gen Z. Soalnya kemarin generasi. kemarin teh si aku itu bilang kieu cenah. Ieu urang bingung kudu ngomong naonnya cenah. Materina maksudnya kan keur ngobrol kieu aya si Gias dan lain sebagainya. Kenapa belawaran kieu ngobrol teh rada teh asup meureunana. Heeh. Gitu. Rada Urang set gitu. Urang kudu ngomong naon kan aya madu dan garam segala rupa kan ya. Eta mah ayeuna hungkul. Garam dan madu anjing. Oh, garam dan madu. Malam chaos ini. Udah dilusi itu nya. Berarti nanyana ke si aku berarti. Coba. Kayak eta kumaha bieu cenah. Ngoko sang. Gitu kuy cek ente kan orang bingung kudu ngobrol naon ieu nya. Garancang gitu maksudnya. Masuk gitu. Maksudnya lain pada harita. Kayak misalkan orang kumpul aja baru kira-kira ngobrolan naon gitu. Oh, beda kan yang zaman urang mah gitu maksudnya. Naon sih bahasan anu menarik terus gaya ngomong orang berarti juga kumaha gitu. Analisa maneh bieu terhadap alokan si Muis nya bisaan asup euy ka Nah, generasi urang ayeuna meureun. Belajar dia kasih muis kuduna gitu. Marketing, Bos. Marketing. Marketplace. Bos. E-commerce. Gitu. Nah, eta anjing kok masuk gitu dah. Tapi Iya pada saat maraneh SMA, Hah? ulinan weekend teh kamana tah kan kamari eta baru SMA teh aya weekendna nya ulina ka kafe meureun zaman aya mah aya malam puisi aya acara dan segala macam teh zaman maraneh weekend diisina biasa naon sih selain dugem geus sih bahas anjing. Gitu. Kerja mana SMA, Sat night itu mah dugem mah sat night lebih ka peuting sih bukan weekend. Kan weekend geus maaf. ngabungkus. Siap salah. Urang lamun bisa balik deui ka zaman SMA, jujur urang mah hayang jadi ketua OSIS anjing. Ya cita-cita Gusti ya Allah. Mulia pisan eta. Aku yang jadi ketua OSIS. Mun balik deui ya nya dengan pemikiran ayeuna anjing aing jigana arek merubah sekolah lebih baik gitu. Ini merubah sekolah. Maksudnya Jadi dari negeri ke pesantren. lain. Sanawiyah. Halus tapi SMA hiji Sanawiyah. kumaha ngerubah sekolah. Maksudnya arek nyieun sekolah lebih halus gitu. Dengan kegiatan-kegiatan Oh, ekstrakurikuler dan lain sebagainya gitu. Bangunanna mah tetap gitu kan betul kan. Sugan teh nyata mah urusan eta kan komite anjing. Lain urusan budak sekolah amanya. ganti si aku yang Tapi kan bisa demo bisa demo kan. Tah eta anjing. Mah. Orasi. soalnya anjing baheula duh aing kerja zaman SMA terlalu banyak kisah konyol Lain terlalu banyak kisah konyol emang mana konyol kabeh anjing. Itu konyol teh di hadapan orang lain. Tas aku
geus bisa menghukumi zaman harita konyol teh ku kesadaran ayeuna. Betul. Itunya. Paham. Matakan anjing aing teh lamun bisa balik deui ka zaman SMA aing yang jadi ketua OSIS. Oke. Dengan pikiran kritis nu ayeuna. Iya, dengan visi mensana in conversano. Di dalam otak yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oh, sampai 2 apal ieu mah Sampai dua. Aing alumnus Sampai aing 2 mah aya tuh. Wah, gede padahal mensanain ke Poresano anjing Orang kan warga SMP hiji kuy. Boom ya. Pengersa itu. Ya pangersa. Non SMP aja mah boomnya. Boom banget. Berbudi luhur unggul mandiri. Oh iya boom. Dia jadi jargonnya SMP 1 tuh boom. Berbudi luhur unggul dan mandiri. Ayo SMA aja non. Anjing apa kan? Bestari ayeuna mah. Non? Ai Bestari naon? Vidya. Bestari. Tapi nanya, lanjut ya lah. Tapi Ari Bestari ayeuna eta atau baheula ge? Slogan berarti nya beda siga iya mana siga nu ieu teh geuningan tuturi handayani gitu. Eta mah naon atuh anjing Ki Hajar Dewantara eta mah. Gitu. In karto mangku nu karitu in kanko. Heeh, siga nu kitu benernya. Malam chaos ini. Malam chaos ini dan emas sendiri. Tapi marane Bangor SMA naon sih sebetulnya? Aduh matakan Keur eta. SMA. Kacau. Mana kan sarua ieu arurang sagenerasi jeung kebetulan mana doan mah sa alma mater ke SMA. Sa alma mater. Kebawangan lo kadi kan konyol. Asup teh bawang eta cik naon cik nu paling cek maneh anu maneh sorangan mungkin nepi ayeuna can bisa memaafkan hal eta deh jigana urang misalkan kebawangan Sedih. eta. Sedih. Aing SMA mah sedih. Aing Kumaha? nya eta Bangornya. Bangor lah. Ada emang ada orang aya nu baik, nu Bangor we. Bangor lah. Eta sih nu paling tolol pisan bagi urang harita. Urang kapengi mabok. Oh, orang nyaho ngantri ke awal kelas kan, tidak akan mabok lagi. Ngiluan oge. Orang tuh. Henteu Gitu. sih, Orang kan baik, orang tara mabok. Lain mabok nang ngilu. Mabok nang ngilu ngan teu beunang. Aing poho eta. Kan set. Si anjing sia. Terus kumaha eta kepanggih mabok? Nah hari itu teh kan aya ieu teh nya aya acara di sekolah teh acara band kakaraeun tah. Oh, sugan teh emang rutinan mabok aing tara ngilu jeung kelas 3. Semansa deui. Lain. Beula teh Oh, aya Rocket Rocker, Fest, Tansar Fest. Tansar Pes. lain. Bandung berisik. Anjing sok naon deui, sok Hellprint. Lain. Membran. Sound system. Naon kuy? Cara naon acara band naon? STP. Oh, anjing Supersonic. Supersonic. Oke. Jeung laluna. Iya, laluna. Oh, Supersonic teh bena. Benar, Bena, kamu isina. kok cerewet etanya. Jadi si STP teh kan road teh nya ku nggak sekolah bikin fleksi harita teh. Nah kebenaran aya di SMA hiji. Nya ide-idean barudak teh ya. Meuli Meuli cai meureun ame acara lebih meriah. dan kebetulan distributornya teman A. Ya, betul. Tah. Urang kan harita teh joget nya. Joget. Pogo baheula can aya pogonya. Geus mengenal. Oh, geus mengenal. Teh harita karek mengenal metal, Bos. Oh, nya terus. BDM. Nah, terus orang pogo kebeneran aya kelas lah. Orang ke kelas 2 jeung kelas 3. Mana ke kelas 2? Kelas 2. Oke. Urang kelas 1. Bete ditanya ge. Tapi ka bentrok lah aya bentroknya, aya cekcok jeung kelas 3 teh. Tiba-tiba kan guru nempo urang meureunnya anjing ieu keos kieu cenah. Urang nepi ka didudut, Bos. Nepi ka didudut ku guru. Di kieu tah anjing. Jiga ucing. Ucing. Cik cenah hah cenah. Anjing. Urang teh nyanyi nurut we nya. Hah. Wah cenah ieu mabok parah langsung bawa anjing eta di dinya. Langsung terpusat ka urang eta kabeh anjing. Saacaraeun anjing. Aing ditewak. Terus dibawa ka Kantor BP. kantor ruang guru. Ruang guru. Nah, anjing batur cain teh bagian laluna kan supersoniknya. Pas urang keos teh terus laluna batur mana ronton aing di ruang guru sorangan nepi ka magrib balik. Oh, emang di penjara didinya dicicingkeun. Karunya anjing. Terus ditanyaan urang emang nya heuh ngabohong we nya mengelak. Terus mengelak nepi ka urang ngomong pada abi mah minum bir cuk urang tadi enjing-enjing. Mana emangnya isuk-isuk geus minum bir. Anak muda macam apa ini? Urang geus mengelak-mengelaknya kabeneran ditololna
baheula teh urang karek meuli sweater anjing karek mengenal perapatan rebel teh ya. Oh, sweater perapatan rebel. Tulisanna alkohol sekuat. Anjing, pas pisan. Perapatan rebel. Tuh mana mah cenah baju oge alkohol sekuat. Kayak lah ieu nah nyeungeut deui udud saha. Perhatian orang. Aduh aing keur udud. Si anjir. Esok atuh. Sok. Terus alkohol squad. Nu akhirna karena magribnya dibalikeun, nah isukana dipanggil deui. Aing mana di ruang guru sorangan eta di skap. Sorangan. Aing nu lain teh kaparanggih. Encan. Oh, acan. Nah, isukana urang diselok-selok terus. Sok jeung sawae anu akhirna urang betus ka saorang. Ti saorang betus deui. Tungtungna lobaan we. Anjing MLM berarti nya jejaring. Jejaring Rantai. Eta nepi ka urang dikululingkeun ka unggal kelas. Isukna mau kertas tulisan Saya tidak akan mabok lagi. Urang nyaho eta tulisan. bahasa Sunda. Punten kasadayana abdi mabok. Tulisan Kade ulah nurutan abdi marabok. Kau enggak kelas. Nah ini nih SMA. Nah, anjing keur ngadeukeutan awewe kan. Au. Nepi ka teh jadi eta. Runtuh langsung. Berarti mana abus ka kelas si awewe eta Ya atuh. pasti. Anjing. Adik kelas deh. Adik kelas. Aduh. Tapi manehna nya hompo manehna keur dideuketan ku maneh. Ya udah, baheula kan sok SMS-an ya. Anjing. Aku Fleksi teh SMS. per karakter. Esya Hidayah. Esya Hidayah. Nu adan nyalira. Oke. Resep itu mah HP teh ngingetan adan. Eta sih nu paling nonnya anjing paling kriminal meureunnya. Nya paling chaos lah Paling kebaungan, chaos, paling eta. chaos. Soalnya melibatkan lain melibatkan atuh non skalana sasakolahkeun. Iya. Jeung Sia ka mana sih ieu? Tah eta Pada saat teuing, eta. pada saat itu orang emang pendiam karena ada Jagger kelas 2 dan kelas 3 orang masih kene Tapi ngiluan, mah, Bang. Miluan, Milu, orang milu jeung si Galuh. Jadi cari tanah teh kuy. beda ieu kan loba kubu-kubu Loba nanya. kubu. Oh, baheula beda kubu nya sih ieu. Aya nu mabok di tempat ieu, aya di tempat ieu. Jadi respect maksudnya teh bergerombol di rumah tim akui sahawae gitu, tim abi kelas 1 sahawae. Si Galuh kan ditanya ku Pajajang teh harita. Saya nginum naon? Duh apa da abi mah nu logona kieu. Intisari kieu. Tanya wan Intisari bener si Galuh karunya. Sia nginum naon? Duh apa da ubar nyeri awak nu logona kieu. Nyeri awak. Cek guru teh ieu ubar nyeri awak ngebledug gitu. Nah, eta salah saja bedana kuy. Zaman baheula mah guru teh melakukan hal eta untuk mendidik orang teh kan sah-sahnya. Sahnya maksudnya Oh pelaporan eueuh naon. Ngaranna Oh, dicabok lama. sekali dua kali teh hal nu wajar kan pada saat Iya. eta. Ya eta mungkin zaman ayeuna mah teu bisa kan ya. Si guru juga Bisa. gitu teh. Karena bisa Power sih. maliknya. Bisa balik dilaporkan ya. Dilaporkeun. Terus Terus kan kerjaman urang. saha? Harita ada kasus. Jadi emang kerjaman nuansa permetalan, Bos. Jadi masuk non teh kalimat-kalimat aneh ngeningan ka barudak teh. Contoh. 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 Barudak teh nya Tuhan telah mati. Heeh. Fuck ngaran guru. Oh, di inisialna emo. Aing nyaho eta pelaku nasa. Dinabor, Bos. Aing nyaho pelaku di bawah nasa. kelas saha? Di bawah kelas eta. Oh, lain kelas mana? Lain. Anu aya gambar salib dibalikan kan? Oh, eta apa eta? Ya, Urang beda cerita, kata-katana beda inget cerita. keneh. Heeh. Kata-katana inget keneh anu akhirna si budak eta kena tampiling Tapi ngaku budak nu nulisna ta? ngaku, cuman aya nya non teh aya fisik lah dari seorang guru terus rame kan. Bebeja ke bapana kan? Nepi ka aya datang ke sekolah, nepi ka nya urang ngeunah kan Aing- sapoe eta teh diajar. Tapi aing jadinya ho jelo mana di. Heeh. Tenang Eta aja, Bos. menarik eta zaman-zaman eta tah. Tah eta kan perselisihan jeung guruna bieu nya. Tah mana berselisih pada saat maneh mabok eta berselisih teh emang ribut jeung saha eta? Kan keributan oge aya meureun baung-baung euy. Lalaki atuh bos zaman eta generasi arurang jeung anjing. Cia beki gelut anjir. Asli dah. Pengalaman urang, Sia tukang gelut anjing. pengalaman urang pertama papangih di dinya mah digoblogeun kan dinu sampai dah teh geuning naon si goblok. Tah papangih si aku pertama kali ke SMP ningali si aku mimiti teh keur di lapang cari. Kumaha tah? Keur gelut ning kelas 3 sih kelas 2. SMP tapi. Anjing waningan sih sebenarnya. Oh itu aku teh. Mimiti ningali keur gelut. Rek kumaha? Astagfirullahaladzim. Kumaha cik eta ribut jeung kakak kelas. Eta teh biasa permasalahan ieu nya bola biasa nama. Futsalnya. Bola teh futsal kan misalkan keur istirahat, oh main jeung ke kelas yeuh. Heeh. Di lapangan Sok sekolah. rame, sok aya tungtungna wae aya Oh, aya keributan. gitu. Jadi emang eta harita momen acara
joget barudak kan jogetna karek mengenal metal teh ya geuningan. Pogo. Ente lemah lembut kan pogo gitu. Pakpik sareukeut. Mencos lah. Gitu. Bersinggungan lah jeung maranehna eta. Kayak body kontak merenya kadupak naon teu ngeunah merenya. Ditambah di bawah kendali alkohol. Nah, berarti nu joget teh mah lain si akui berarti alkohol. Anu kieu. Nyeri awak ya anjing nyeri awak. Ya anjing nyeri awak mah. Tah, tapi gini kan orang mah di negerinya, orangnya bertanya balik ke Aang Gali. Dia mah kan di STM, Bro. STM ya? Nya. Pada saat eta mah sebetulnya geus teu STM sebetulnya geus SMK. Oh, SMK. kan sebutan zaman baheula bareng jeung SMU, baheula mah SMA ge SMU keneh. Oh, SMU bener sih SMU. Terus kumaha? Ah, enak kegiatan nu ditinggali ku urang nya budak STM dan SMK lain sebagainya. Dina kantong tuh pasti aya mawa keling, rantai dan sebagainya. Tah, enak langsung tanya ke pusatnya langsung kita. Benar. Sumedang kan? Sumedang banget. Urang teh sebetulnya teh banyak cerita lah ieu teh ngeras beruntung atau henteu justrunya ketika di SMP dipisahkeun jeung circle SMP urang kan. Urang indit ke Sumedang. Karena lamun misal anjing aneh. Karena jigana ieu mah lamun misalkan urang teu ka Sumedang, teu ka SMK terus sakola bareng jeung maraneh, aing ngilu tah jigana muter-muter kelas eta. Mabok. Gitu. Tapi dia terselamatkan euy. Karena pada saat eta teh urang misah teh jeung si Gundil. Urang misah si Gundil sarua ka Sumedang meskipun beda sakolanya. Tapi misah lamun jigana urang jeung si Gundil ge lamun ngobrol jigana mun circle urang di Tanjung Sari deui henteu. Wah, teuing deh jigana gitu tah. Tapi stereotip STM mawa keling dan segala giran segala macem ya mungkin eta bener pada saat eta. Cuman etanya nu jurusan otomotif, Bos. Kan orang lain jurusan otomotif teknik mesin elektronya intanya. IT-nya. Urang mah IT informatika. Jadi henteu juga STM anu lain mawa keling tawuran dan segala macem. Ejeung deui di sakola urang didominasina memang leuwih loba awewe 60 40. Oh, enak dong. Enak dong. Oh, kan enaknya. Enak dong. Enak sih sebetulnya mah. Gitu. Tapi udah ke SMA mah orang eueuh kebawangan anu hiji kebawangan orang mah the one and only teh SMP keneh ge anjing the one and only. Bauk bawang urang dan hiji bauk urangan hiji bawang urangan hiji hiji mabal urang mah anjing nah kudu palset sorana mabal saking mung kanyahoan kan juga masih tah gitu kan eta hal goreng mabal urang mah kuy gitu SMP kan itu SMP kan mana ge apal kan nya jadi urang sakola teh poe Jumat tungkul gitu SMA ge ke bawongan urang teh ngan hiji ke SMP wae anu imah ka sakola deket mabal tak komo ieu tis imah ka Sumedang jauh gitu aing poe Jumat tungkul ngebal teh mabal eueuh sugan urang kapake mabok henteu nah nungkul cicing nya urang ngopi nongkrong naon geus ngararopi nya geus atuh SMP ngaropi SMP SMA pan generasi si aku teh penemu emak tah barudak ayeuna mah yang apal mah ya jadi warung legend lah si mah teh apaleun emak nya bener apal orang apal asup gang heeh si emak eta gigireun tukang tamalban aya mah heeh tapi sih juga emang baongna beda deh kuy beda urang soalnya teh SMP urang kan beraliansi jeung SMP 2 kuy tapi teu pernah panggil si ieu ke SMP mah heeh nya sok SMA ke zaman SMP urang kan nyorog SMP 2 teh aliansi pisan bos tawuran pokoknya sering berantem tawuran teu pernah manggih urang mah tara tawuran tara mabok sedangkan kan ngeliat anjing tanya circle urang kan boga Genji sok arapa pasti kan ribut nya Genji aya Genji anjing Raden eta nyerang sakola si Kraus sorangan bener eta mah teman-teman jadi gitu waktu zaman kita mah nyerang sakola teh lain gimungan atau ribut dina sosial media tapi langsung ditepungannya ada orangnya sekarang masih hidup eta disebutna Genji eta Kraus Jiro jeung moal loba klarifikasi maneh baheula kumaha kieu henteu jelebot langsungnya ya lain jeleman heuh jelebot geus langsung eta Genji di dunia nyata aya di Tanjung Sari eta terlahir lagi Tanjung Sari anjing aya lagi tah aya keneh ayeuna jenisna ge penghirup boleh konfirmasi nanti di deskripsi ditulis gitu mun ridoeun didinya kumaha tadi can carita perbaongan orang teu baong SMA bager anjing karena aya kebogoh aing Pak wanita karemnya isin ditambah kuy tapi urang ningali si mah ngagangsing naon itu teh muter kan iya ya emang mui jadi roaming saya sering wae goblok emang bener gak ada nyekel aja ngomong
Jadi orang teh kelas hiji di handap. Kita yang mui ulin teh kaluhur. Kelas 3. Pokoknya caper we. Muhammad Ismail mah caper aing sosialita banget. Si mudah beradaptasi kan urang. Kabeh wawu. Kabeh wawu orang. Saya SMA. Menarik pokoknya mah. Nah, ona tuhnya caritaan. Aku bade caritakeun teh euy waktu SMA kamu pernah minjem pulpen ke cewek. Boleh. Tapi rada jorok bae tuh. Pak sutradara. Tera naon lah. Produce. Bae lah. Sok ieu lu nyaritakeun lebih enak. Sok tena naon sok. Nah, iya prototype cek agalih mah tadi teh. Ini kan pulpen. Jadi si cewek teh lagi nulis. Kan aya nulis kegiatan lah gitu di kelas. Ku si aku diinjem pulpen teh. Dibawa pulpen teh. Dicolokeun kana bujur. Awewena mah teu ningalieun ku si aku dibawa colokeun. Bles diasupkeun, dibikeun deui ka awewena. Nya awewena teh otomatis nulis kieu kan. Pas nulis kieu bau si gawean si aku eta. Awewena nepi ka ceurik nang pulpen aku bau Padahal ku si aku diblebeskeun. Sabaraha buku aya meureun sakieu meureun nya. Henteu nu jadi pertanyaan nyeri eta pas masukkeun pulpen. Tapi sih pertanyaan we nya anya. Ingat anjing di BIP masih ngomong tai. Bae lah. Bebas anjing. Jeung ieu aing nepi ka asup BPT. Kala ieu klarifikasi heula ge cara. Iya, kumaha tah jadi pertanyaan nyeri teh eta. Hah? Nyeri teh ngasupkeun pulpen kanu liang putes punenga. Oh, lalaunan si anjing berarti si geus. Karena emang teknik ke SMP. Jadi heureuy gitu si anjing gak bawa ke SMA gitu. Aing jadi inget cerita goblok. Aya nu makal bekok anjing ke sekolah. Diasupkeun kana aqua aja kana plastik, aing boga jin. Pas dibuka tutupna digeboskeun kitu nya bekok ti imah dibawa ke sekolah tolol. Make naon? Aqua jeung plastik. Anjing bisa aneh. Aneh cai aing ge kok bauna teh anggar kitu aya di dinya. Beunau gitu. Sarua jeung teman urang eta aya si anjing teh jahil. Naon? Jadi heuh bekok kanu kantongkeun keur istirahat. Bekok kanu kantongkeun diasup disletingkeun di kantongna. Oh. Tuh baturan ai kali di kantong mana naon. Pas dibuka anjing kena meledak kan. Goblok si aing teh anjing. Dari zaman SMA kita mah kayak gitu. Langsung jadi pesikli lah nya areuna teh. Nya soalna teuing kuli leuwih ka. Jeung keur usum harita teh kan sok narongrongnya saacan asup kelas teh. Sok narongrong jarongko gitu. Sok hareuy ieu hitut kanu beungeut. Dar kanu beungeut anjing. Langsung bool di kanu beungeutna langsung. Aing harita kieu anjing. Harita teh aing teh barudak kena rongrong kan. Anjing cai dia kesempatan aing keur hayang hitutnya. Kasih jort kan. Setan sok heureuy ka aing gitu. Wah aing bali lompat anjing. Dar. Anjing. Si kejot anjing sia bot aing. Aing gara anjing goblok basuh cai. Busian. Anjing aku SMA busian. Teka kemot eta. Teka tahan. Teka kemot. Kan geus sepuh. Kan geus labas. Anjing bukur cai deui. Ya lu kebayang anjing cacing. Panik lah aing tanya. Panik saacan asup sekolah teh saacan asup ke kelas. Aing langsung ke WC. Untung si WC teh deket kebon. Ku aing buka kolor langsung piceun ke kebon. Anjing. Omeh terus pas diuk di kelas teh anjing asa karagok teh. Teu make sempaknya. Anjing lain. Tapi sih seputar pertanyaan anjing lomba pisan sih. Tapi aki ada kan si aku itu lagi mencari wanita. Ieu menonton podcast itu mah anjir. Teu naon lah. Meureun dulu. Matakan aing lamun balik di KSM jadi ketua OSIS. Oh, gara-gara eta gara-gara kelam. Emang menjadi ketua OSIS ngajamin mana teu busiat. Udah busiat aja OSIS ge teu mengenal OSIS. Tapi busiatna beda asli bos. Eta mah kan karena dihajanya ngan terlalu ieu benernya hayang jahil. Hayang jahil tapi ngaroket teuing gitu. Ngaroket. Itu kakek motnya. Heeh, teu kakemot. Naon teu da loba kenakalan. Tapi eta bos kenapa tanya kritiknya anjing enggak usah baik kritik nih untuk sekolah-sekolah dimohon itu WC-nya anjir. Iya ini soalnya di meledos gana loba WC sekolah teh anu tidak layak
kadang kuncian. Kadang gayungna teh pas dikitu teh ka ais saina teh nah nyaho bocor aja. Bocor. Untung gayungna ge teu ku helm. Helm pada saat eta apa tuh anjing helm? Helm proyek Helm batok anjing. Kan usumnya dipang-pang teh gini. Make ripet. Zaman urang mah ya. Lain ripet bro eta teh bro sebenarnya. Kabel tis. Kan si siswa teh jadi paniknya rek modal di sekolah teh anjing. Tak. Anu salah sahiji orang seumur hidup can pernah modal di sekolah. Da teu nyaman, Bos. Nyaman. Terus aya dia di jelema aneh orang teu ngarti teh di SMA sekolah-sekolah. Nah aya jelema anu modalna teh teu di Banyur teh naon nepi ka ngadungku eta tai aing hoream. Eta kegiatan nu paling soak Naon anjing kegiatan naon? Orang rek modal pas gitu anjing aya taian. Eta visualnya kan langsung bad mood pisan. Soalna non tai batur diparake jahil geura. Batu teh ya urang mawa nyere nya diasupkeun ka WC. Cetik we. Diasupkeun sup si nyere nanti asupkeun ka nu aya tayan gitu blus. Langsung ditepak-tepak ka batur. Hai kamu hai. Api jadi guru galak teh geuningan baheula mah loba acting kan nya. Aing jadi guguruan ah. Hai kamu pegang ini pegang. Pas diceklan ditarikin. Set. Taina teh nempel di dieu. Kalau ngomongkeun tai ya. Ganti ulah tai. Iya bisi nulala aja teh keur dahar bari naon anjing ngomong kentai. Jadi emang sebatas gitu sih. Ngarokoknya di SMA mah paling baung ngarokok. Urang pernah kapangi Udud? Pernah aing nyarekan guru, Bro. Hah? Di WC tengah aya WC handap deket ruang SMA gamelan. Berarti SMA. Di ruang gamelan aya WC tengah, aing Udud di dinya. Tiluan. Meletak beureun keluar. Aing teh geus bebeja urang teh di aya babaturan urang, Bro, cu urang teh. Lamun aya guru bejaannya ketrok we 3 kali. Oh, di luar di luar teh ku aing. Siap, komandan ka aing teh pan biasanya boga anak buah aing pan loba di ditu di SMA mah. Nurut teh ka urang teh si horeng meureunnan aya guru teu wani nanaon daripada sieun ka aing mending sieun ka guru kan. Digedor lah ku guru eta teh ku aing dicarekan. Naon ai sia cek aing teh. Karena ngetokna kan aing ngomong 3 kali. Saya ngetoknya dag gitu. Anjing naon jelema ieu cai ini. Sesuai kode. Oh, tidak sesuai kode cai. Sesuai briefing. Ku aing dicarekan. Naon sia tolo cai teh heula. Dog teu ngomong di guru teh. Arah lelak-lelaan dibukakeun anjing guru dong. Kumaha cara? Dikerawas aing juga ucing beungeut anjing. Sia budak leutik cenah. Bapak semoga Bapak sehat selalu, aku masih ingat itu. Bapak leungeunna sagede rantang tah. Beungeut abi katutupan kabeh langsung kentob. Kentob aing dikutu dikerawas. Sia. Heeh. Tapi memang pada saat eta mah kuy si Muis teu sagede kieu nya ka SMA mah leutik. Leutik kan. Leutik ka beungeut cer. Sagede Yakul. Leutik bener si Muis. Seuri. Anjing. Si urang leutik pisan. Siga Yakul lah. Enggak, tapi beres dirinya dicarekan atau dibawa KBP. KBP lah. Bagi orang tua. Enggak. Oh, enggak. Aku menghadapi sendiri. Karena mun babeh aing nyahueun wah anjing diduruk teh sekolah. Leuwih dikerawak deui nya. Dikerawak deui ku babeh aing teh eta. Karena orang daripada babeh kacaunya mesin teh. Karena emang temperamen babeh orang kan. Jadi dulunya ayah aku tuh PM nya, turunan PM jadi galak kalau mau malam. Anjing. Perdana Menteri. Nih nyatu onde-onde. Terus lanjut lagi. Nya gitu intina mah jadi baung abi mah ngan saukur kapanggih ngarokok doang. Tapi urang teh pernah manggih carita cenah si sahanya si Akui kitu ting salah generasi si Akui teh aya nu neang. Orang nu neang teh orang luar gangster jeung tukang ojek cenah ka sakola. Aing ada cerita si ieu nyumput di tangkal cenah di luhur. Anjing. Eta bener teh eta kumaha. Bener anjing si Jeki goblok si Jeki. Kumaha eta kumaha caritakeun peributan. Tolong aing teu ikut campur aing teh mah. Anjing eta soak urang ge kabur. Kabur Jack si Jack nanaunan Jack aing jadi tumbal Jack anjing. Jeki mana Asep Jeki lain. Heeh anjing. Jadi kumaha yang nyaritakeun nya soalna aya instansi dia teh make baju nya eta lah intina mah. Dia tuh pakai baju instansi anu emang ada perguruan satu perguruan gitu. Organisasi siga naon lah gitu. Bela diri. Organisasi bela diri. Di jalan petang-tang nyaho aya preman di Tongo anjing bawa kampak, Bos. Aing di hareupeun warung GKM dengan keur cara ricing ngalongkrong ngarokok. Mana anjing si Jeki. Aduh anjing naon ieu cai tukang ojek gungkul. Ngagimbung eta tukang ojek gungkul merawak kampak. Sabaraha motor? Genep mah aya anjing tiluan-tiluan da baheula mah reptil teh baheula mah umum. Henteu ayeuna mah kan rujitnya ningali reptil teh. Lempet tilu gitu. Baheula mah Green Day. Baheula mah umum eta teh.
mawa kampak bos dikopat kapet tak kampak hareupeun YKM bak aing bingung coba riweuh anjing aing teu salah naon naik kana tangkal aing cek aing bayang ya Allah ieu aing sendiri tuar tangkal soalna mararabok aing katanya teka kontrolnya kontrol ieu jelema tolol pasti nu mabok bakal melakukan hal nu aneh batur nyaring rai anjing anu ka handap nu ka kaler ka kidul aing alah cek aing teu salah teu naon anjing Wayana cosplay koala nya. aing langsung cosplay anjing di monkey king kan ieu naik aing bertek naik kana tanggal lengkeng di tanggal naon di dinya anjing untung teu emplad-empladan ujung anu mabok katanya bong mabok meureun nya ninggalin teh fokusnya teh ka jelema warga eta we di dinya urang menaik ka luhur pada aing di luhur jeung celing jeung sorangan cenah dituar aing mah tangkal turun cak Tapi teu kapanggih. sahana Eta. teu gampang aing ngejuduk kieu we anjing nguat-nguat maneh na tangkal hareupeun KM eta Tapi sih teh eta wajarnya halus. Soalnya ai wani-wani ting mawat urang pan. Yang hareupan jelema nu mau kompak gitu. Jadi Asli. keur kitu mah bae kabur. soak aing Dibegal oge pura-pura paeh bae. aing mah eta aing ke SMA dibegal api-api paeh anjing si Emul kan Strategi perangna jago ya. urang mah Penting bae salamet. memelas tapi si Emul ya nya cerita SMA ini juga masih batur urang ngaranna Emul ngaranna teh Cecep Mulyadi balik dari Dugem. tempat sesuatu eta ke SMA balik dugem dibegal aing di Cinunuk jeung si Emul aing kan itu mah rantai jeung bedog kasih sih goblok si Emul nyupiran ku aing teh mul sia bisa ngagas naon karbusia butut cenah kudu nyalakeun karburator si Emul mah jadi kan motor aing mah mun digaca brak gitu tapi kudu diayun kan kita tong digerengsengkeun Can di quarter si Emul bodoh si bodoh dikitu kan tinggal gerokok jadi lain maju kadang mundur kan ngeteh apa nya nyarantai teh dipuih-puih aku begal teh ngabanting kana motor aing des dikasih sikeun anjing bingung aing daripada aing digebuk ye ku rantai geus langsung aing api-api jadi angen sia kuy karena motor diguling aing geus suruh aing gituan ampun nyeri ampun ayeuna make kopiah bager eta begal ka aing ngomong kieu aduh ieu mah ulah cenah ieu mah karunya tuh gua aing itu langsung bro tewas cek begalna teh si Emul mah ngadon nangtang sia bro ngomong kieu aya kawani kabeh hiji anjing 18 motor aing teh heureuy eta sumpah 18 motor eta sarua nu make Ninja nu make FU begerarandeng lamun sia aya kawani sok hiji-hiji jeung aing bari api-api paeh teh Emul najan sia ngiluan organisasi bela diri anjing moal kuat ya 800 jelema mah aya cak aing jabang ngagimung jam 2 subuh tah duaan tiluan aing untung api-api pae lumpat deh si Emul teh pas naon sia anjing naon sia sok ka dieu kabeh mundur luncat kabur aing mah diantep kan ngesena launan ka kena tangka caringnya kabur anjing na tangka caring ngepron sia soak daripada pae aing bener tapi akhirnya mau dibegal bener teh begal si Emul baju anyar jaket Nike anyar 800.000 helm NHK dapat sabaraha 300 baheula makan mahalnya baheula mah mahal pisan kayak make ting ente maksudnya outfit kan dia ting biasa juga nanti oleh nyebutkan merah eta mah ka editor itu si Emul tah baheula dibegal gitu jeung Abi tolol si Emul tolol soak nah kenakalan zaman kita mah seperti itu gitu iya musibah eta kenakalan nah enak ente ang cik tadi kan di bab heureuyna pasti beda ya orang makan SMU nya umum ini mah kan SMK hal nu paling pisan ente nepi ka ayeuna era we melakukan kenakalan apa iya urang pernah paling menurut urang mah paling era jeung paling hina nya pernah nyieun ceurik guru urang tapi lain kelas urang aing eta mah sering bro pernah aing sering eta peda keur ngomong naon sih emang galak sih ibu teh sebetulnya mah nganting poe eta mungkin manehna keur loba masalah keur melankolis ceurik hari eta mah lain ngadat gitu manehna teh ting ngomong naon tah urang biasa geuningan ngaalok oh iya ngalelewe goy urang teh aya ngomong teh aya anjingan anjing langsung cicing saha bieu kieu aing teh teu ngaku Cing ternyata dipikir anjing kesarua kesa juga aing sok aing kayak nyari dipikir-pikir ayeuna mah gitu anjing baheula pangecut cing teh tidak mengakui mana ngomong aya anjingan gitu terus sabio cenah kieu-kieu teu kacurik dan segala macem aing cari jempling kabeh nu ngomong aing teh ngaku tapi kan ka aya hiji babaturan urang anu pada di sekolah orang mah si eta genjina teh mun di masih bugi tapi masih eta sakelas jeung urang si eta nu ngaku abi bu cenah anjing
Anjing, tepuk tangan buat temennya Gali yang ngaku. Serius. Si eta nu ngaku anjing kuy. Nyampurkeun segala macam kieu. Anjing aing kudu kumaha ieu era ku kabehan di. Sakelas kan nyawa aing nu ngomongnya. Tapi teu ngaku. Tah eta paling bawang urang. Terus si guruna geus beres indit ka ruang guru. Jeung si Genji. Ku si Genji dituturkeun rek minta hampura dan segala macam. Anjing, goblok. Cing aing nu tolol cai aing teh. Tapi pada saat eta ge nya kurang dituturkeun udah geus nate ngobrol jeung nu si Genji anu ngawakilan ngaku eta. Geus bae teh naon da bager si eta nanya. Tah eta paling goblok aing jigana. Tapi kayaknya si ibuna mah teu nyaho eta aing nu ngomong sebetulnya. Ibu ini Gali ibu itu teh yang ngomong anjing teh Bu. Urang sebetulnya mah. Era oge ke barudak sakelas ya sebetulnya mah. Nya tuh. Pengecut ternyata. Tapi ieu teh geuning teh sesuai kawan nih geuning karena lobaan moal kadenge meureun pas aya momen-momen anu keur urang keur ngomong capruk tiba-tiba jep kadenge pisan geuning sok aya we momen kitu geuning. Anjing aing teu ngaku deh era nepi ayeuna ge hampura ka ibu jeung ka babaturan urang mah geus apa. Eta paling bawong jeung naon nya. Urang mah keur SMP karena bawong urang hiji-hijina mabalnya. Urang mah geus lain. Wey, budak Badung. Anggar anjing nyoloyong wae. Nah naon teh lamun antum mah kabangor-kabangoran teh dipanggil kan KBP, orang tua dipanggil KBP, aing mah geus lain. Urang mah di nu kamus aing orang tua dipanggil KBP. Guru ka imah. Gagah. Urang mah guru ka imah pasti SMP kan jadi balik mabal. Geus pas abuset anjing cai ge. Di mana ajang sakola cenah. Dua guru BP jeung urang kan ngaruh tiluan. Aing make seragam geuningan. Aduh hina anjing. Nah, sudah pernah kita sakola teh. Atuh pernah. Oh, aing pernah yeuh kuy ke SMP. Dipanggil orang tua. Si ibu biologinya aing inget kan Tah aing teu nyaho. Mata pelajaran naon teu nyaho. Panggil orang tua, aing urang kan ulin jeung saluhureun pisan geus teu sakola pada saat teh. Nya geus lah. Da itu ieu ku aing bere udun sabungkus aing teh ka babaturan urang teh eta nu geus teu sakola teh geus lulus SMA ge. Nya geus isukna datang lah manehna ka sakola ngakukeun kapilanceuk urang. KBP pek teh anjing. Guru BP na teh uana babaturan aing. Kapanggih pisaan. Langsung aing dipanggil. Kapinaon cenah aya ngaranna kapinaon ka si A teh. Oh iya, can nyaho kan. Ke kapilanceuk curang teh kieu-kieu dijelaskeun pas geus terakhir. Eta teh alo ibu cenah. Anjing aing ada pisan eta SMP eta. Anjing mana can pernah nyarita iya. Karek ayeuna kan eta era kuy. Penerimaanna berat jika nu bieu urang ngomong teu ngaku ka guru kan teu pernah dicaritakeun eta mah ai bae. Tapi eta di carita. Pengecutna eta urang. Eksklusif tah Galih teh. Ternyata sabawong-bawongna Galih mah cuman kayak gitu beda. Era anjing era pisan. Eta teh alo ibu cenah kieu dan segala macam. Geus we teu panggih jeung baturan urang mah jadi geus beres baturan urang balik sekolah. Panggih jeung baturan aing we eta. Si anjing teu ngomong teh eta waing cenah guruna teh. Angga siapa tuntung nama jadi geus tara dipanggil urang jadi guru nu di imah. Urang gitu. SMA oge kitu sarua guru di ka imah. Disampeurkeun nya. Talaman sih we emang heueuh nya ti SMP nya mabal nya. Mabal urang mah. Urang mah SMP SMA kendalana sarua. Poe Senen tara sakola teh. Karena soalnya kan orang baheula pernah masantren terus cicing di imah sorangan deh. Hoream nyeusehan teh nih anjing goblok geus seragam poe Senen jadi tara sakola. Oh alasan teh sakola teh gara-gara geus seragam. Ta anehna baheula teh nah bisa gitu. Urang teh nulis surat sorangan. Bisa urang gitu. Urang ge bisa surat izin. Boga keahlian eta nya barudak urang nya. Nulis surat sorangan. Nulis surat sorangan. Terus atas nama saha we nya. Orang tua teteh naon segala rupa. Bikeun anjing bebas we nya. Sampai baheula teh barudak anu sok panggieunkeun surat ku urang teh. Nita. Oh jadi mana jadi ieu jadi sok diburuhan teh. Oh kuroko baheula mah bere udud. Browen. Aing pernah kieu aing teh kan tara mawa motornya ka sakola teh. Emang eueuh teu boga kan? Ari eueuh merek naon? Emang teu boga motor rek naon boga. Baheula mun make motor teh orang kaya dong. Iya. Terus urang kan nikreuh misalkan. Jeung urang nikreuh sarua. Di SKB cicing teh. Baheula kan barudak markas lah di dinya teh nya. Aya barudak kuy panggieunkeun surat anjing mana mau sakola ca aing teh. Moal atuh motor ku aing bawa nya. Aing teh bawa ke sakola karena aing meureun kebiasaan antara mau motor si anjing pas balikna poho motor di sakola. Tinggalin. Pas balik, kuy motor mana anjing geueuh poho. Ya OKB orang kaya baru. Poho.
Motor anjing tolol eta. Kayak urang karek inget guru anu cek urang ua na babatan urang teh sarua jeung guru anu kelas maneh pernah ceri ku kelas maneh ke SMP. Saha? Ingat gak? Bae disebutkeun. Entong atuh. Oh, bisa rek mentah hampura. Ingat kan maneh kan anu di sepetan ku si Buluk anjing tah di sepetan lagi. Anjing Eta anu di sepetan. Heeh eta sarua guru. Di sepetan rada anjing kelas ieu. Naon kumaha? Jadi nya bae lah teu disebut meureunnya. Mun teu salah mah satua eta guru eta tapi can nikah. Anjing. Anjing nya ente kata bedanya urang mah. Kan SMP 2 mah. Heeh aing juga SMA, mun SMA aing nya pernah ceurik oge teh si ibu eta teh. Eta anjing karek inget pieu eta. Aing pernah oge dibalik bos. Aing di jailan ku guru harita mah. Naon tah? SMA. Emang geus deket pisan nya. Jeung guru seni aya. Sampai aing pernah anjing mainna keur ngajar di kelas batur. Aing dayang iseng we teuing ka si bapak eta mah nya. Aing teh ngetrok we sampai SMA. Guru seni kita yang catchy. Pak Asep. Pak Dayat. Oh, Pak Dayat. Bapak duh ieu mah zaman baheula nya kekonyolan. Anjing aing teh ke kelas, ieu we ke kelas barudak nya, beda kelas. Ngetrok we aing teh. Keur pelajaran Pak Dayat. Assalamualaikum teh. Pak, naon teh? Naon cenah? Ngiring bican sial cah aing teh anjing. Goblok sia. Kan biasa gitu. Jeung aing tara ieu naon teh tara ngumpulkeun tugas si bapak eta. Akhirna anjing, aing teh pas aya acara di sekolah dititah lah aing teh. Mana cenah anjing wayahna cenah kudu ngiluan soalna tara ngumpulkeun tugas. Mana jadi lengser cenah. Anjing, cah aing menurut we nya anjing hayang menang nilai. Jahil si anjing. Kan lengser sok make jajanggotan. Eta mah anjing aing make odol anjing. Pas ieu make odol ieu pasta gigi. Pas jadi lengser kan panas anjing. Goblok belepotan cair ka dieu. Anjing jahil sih. Emang aja ka maneh unggul juga. Batu manteu anjing. Betul kan biasanya ku kapas kan. Ya, ieu aing ku odol geura anjing. Marukna kalentab meureunna nya. Marukna kalentab ku seueuna dubaran kobo. Jadi tidak keropos aja Gigi dong. Kan odol keur gigi. Kitu bari ngopi guys. Ya molen jeung onde. Gitu. Kenakalan SMA tuh kayak gitu. Nya nya menghukumina orang setuju sih nama jadi tadi cek si aku kekonyolan. Konyolan. Nya eta entah eta baong atau betul. Gitu. Ke SMA zaman urang mah ting zaman ayeuna Tah zaman ayeuna mah urang teh aneh sih ningali teh nah barai marawah HP anjing ka kelas teh. Urang mah eueuh HP karena ayeuna mah ampiling meureunna 14 kali. Geus jadi ieu ayeuna mah jigana teh geus jadi suatu kewajiban oge keur budak mau boga HP teh karena mun baheula mah jigana kitu mun dibandingkeun jeung zaman baheula mah HP teh buku paketna zaman urang mah. Urang mah wajib kudu Erlangga aing mah boganya. Erlangga catur bulan. Iya. LKS. Aing ke SMP langganan koran bola Persib anjing, Unggal minggu kan? Anjing, padahal nyokot posterna hungkul gini. Mana ngilu langganan teu? Ngilu. Urang ngilu bola urang resep bola. Sekolah kan SMP. bola urang resep urang bola. Tapi si urang pernah panggil si ieu di ieu, Cok. Urang pernah panggil jeung si ieu di Tajimalela. Keur turnamen futsal. Bola anjing. Heeh kan. Maksudnya teh lapang gede lain lapang futsal. Eta mah di Ketib. Ketib. Tah ieu mah futsal. Jadi ieu nya supporter. Si ieu mah drama sener dang. Tim musik aing mah tim musik bala. Support tapi si ieu ge kitu kabar udakna urang inget keneh harita ngan genep orang ti Tanjung Sari teh datang teh karena teu di widian ku sakola sebetulnya ikut. Betul. Jadi mandiri geuningan daftarna teh. Karena mendukung genep orang. Kebetulan urang geus main, urang kan ke SMA timnas futsal. Urang geus main jadi sebagai olahragawan. Sebagai urang segala olahraga mah. Gitu koy. Eta. Nyambereun budak eta bener tadinya jadi media tambahannya si HP teh. Soalnya kan zaman orang anjing paling canggih HP naonnya pas. 6.600. Oh ya paling canggih mah 6.600. N-Gang, Cok. N-Gang. Main game. Wah, eta keren lah, geus keren lah. Oh, N-Gang. Kan pernah aya keributan gara-gara aya nu leungit HP genep-genep ke SMP. Ulah. Hah? Teu nyaho aing HP ulah atuh. Ngomongna ulah. Ulah. Jadi eta mah lokal tapi ulah. Siap ulah. Skip gitu. Jadi SMP gitu itu gara-gara kenakalan kita mah. Gara-gara HP 6.600 kan aya keributan eta. Naon? Karena SMP nu digebugan. Leungit HP. Aya nu leungit HP. Terus aya nu nuduh ku si eta HP nanti dipadok. Tanpa banyak baca basi kan pada saat eta mah digebugan ku sakola. Digebugan. Aduh, aing mun usumnya bae. Pek kaungkap geuningan kade-kadekeun. Ternyata lain si eta anjing asa dosa tah. Tah si ieu tah nu ngagebugana.
Kuy ulah gitu kuy. Jadi baheula si Akuy mah tukang gelut naon teh Akuy gelut. Ayo berantem sampai mati gitu baheula si Akuy mah tukang gelut hungkul. Di SMA hiji teh sieun urang ge respect baheula ini teh kakak kelas, aku kelas 1 dia kelas 2. Dia kelas 3 aku kelas 2. Tah geus mulai deket jeung kawan-kawan aku anjing aing jadi preman di SMA hiji. Kadi-kadieun ternyata lain preman gini. Ieu bentukan ayeuna kieu. Iya tuh. Jadi batosai. Apa, Pak? React. Hah? Mati Mati enggak ada. Mati lampu. Nah, eta kan keributan kebangoran zaman SMA eta. Iya, urang rek nanya. Pernah tuh ningali si Akuy bobogohan. Can pernah. Entah itu SMP, SMA. Coba percintaan kumaha. SMP, SMA can pernah. Karena can pernah orang. Can pernah ada aing mah bager atuh. Ningali si Akuy teh sosok yang baik dia teh. Percintaan. Cara genit. Urang mah genit jujur ke SMA genit. Ya maksudnya baik, sosok baik ka awewe nya. Gitu. Tah, asmara SMA anjing asmara SMA eta. Lamun urang mungkin ningali si Muis emang genit, cuman si Muis salila SMA saapal urang memang katalian ku boga kabogoh kan si bobogona nepikeun ka ayeuna. Alhamdulillah nikah jeung si Erika nya di tahun sabaraha eta jadi nya jigana baik gitu. Baik urang. Karena kaiket ku paling bobogohan. ceurik eta nya ceurik guru aing guru can pernah aya nu teh ceurik ku urang kabeh caleurik pokona mah rek. Paling lalakina karuatan lalakina mah aing dikerwas tah anjing ku si bapak eta tuh. Kurantang teh mun aya ibu baheula ibu ka abi ngomong idiot naon bu maksudna bu tah abi nyeri hate keneh tembi ka ayeuna. Aing disebut idiot di kelas tah guru eta aing teh pada seuri tarik teuing manehna keur ngajelaskeun ku aing seuri hahaha posisi teman kelas lagi jempling jadi aing kontras. Aing teh kitu. Aing teh kitu sarua Ya, sarua jangan. sarua. Tiba-tiba anjing aneh kadang pisan. Itu siapa yang ketawa kayak anak idiot? Kamu mah harusnya ke SLB sih juga dengan astagfirullahaladzim. Ibu Ameng abi boga kantor ayeuna mah. Anjing. Tadi buah batu wartawan tilu nomor 8 kantor abi eta nu gelo bisa jadi founder. Anak Bu. idiot ini teh udah punya. Anak idiot ini teh udah bisa jadi founder, Bu. Anjing, kesel. Ibu teh enggak boleh gitu, udah aku teh enggak idiot. Gitu. Zaman urang aya ieu oge kuy. Non. Zaman urang mah sosmedna teh SMP nya mungkin SMA mah Facebook, SMP kan aya MySpace, aya Friendster. Aya MIRC gitu. Pas zaman SMA mah kan geus mulai rame di Facebook, bahkan jelema beunghar mah mungkin geus pake BB pada saat eta mah salah. Tah di Facebook maneh teh dipake naon pada saat eta Facebook? Urang Facebook anjir da baheula mah miti-miti main Facebook teh seru teh jadi gampang kenal jeung orang anu teu kenal sama sekali nya. Orang jauh bahkan gitu. Orang asing. Jadi nu jauh karasa deukeut. Eta. Nya paling pake eta sasana poker sekali-kali lah. Oh bener poker main gamenya poker jeung aya biliar beh dia sih jiga nanya. Biliar belah dieu. Soalnya poker pada saat itu jualan chip kuy. Chip, Bisa chip. ngomong-ngomong dan sosmed. warnet oge kan ya hari teh. Jadi mun urang inget keneh mane nyieun Facebook inget teh di mana? Urang inget SMP urang nyieun Facebook di Niagara. Anjing eta Anjing legend. Niagara. Eta panganyarna anu Parahmat guru SMP pas opening nate grand opening nate saminggu gratis baik bebas tapi di waktunya maksudnya teh saurang gratis apa-apa henteu maksimal sabaraha jam ewang gitu. Tah terus si ngomong-ngomong Facebook eta urang ayeuna nonton urang ningali aya beberapa konten di Facebook cenah ti anu perlu ku urang di react ku kita bareng-bareng. Pasti FB Pro gra. Zaman ayeuna mah FB Pro lain. tapi urang males aing ngomongkeun FB Pro mah. Nanya bohong ke tangga kalian terus berkaya. Wah! Anjing. Tah ieu heula. Ieu di tweet anjing main Twitter ya tahun sabar 2015 sih dia. Anjing naon dia Sofian diakui. Pola hidup sudah kacau, kayaknya perlu pendamping biar ada yang ngebenerin hehe anjing. Pendamping. 2015. Pola hidup sudah kacau. Kayaknya perlu 2000. Naon eta kuy coba urang coba karena ieu kontenna ternyata nu arurang coba klarifikasi ieu naon. Nah betul nulis eta. Ingat keneh teh gitu sadar. Ingat aja. Pokoknya. Oh anjing. Tolol ieu. Ah next. Ieu Twitter Facebook. Oh Facebook sorry Facebook. Saya anjing. Aku anjing. Tuh Agus Supiandi akui.
Naon Agus Sopandi aku naon cenah ngomong naon? Lavender. Tah, itu kan babetur Pak. Lavender dalam kurung, laki-laki penuh derita. Sing handapna ngomen sorangan, heuh gan urang kudu bangkit cenah. Naon sih kuy? Ayo ngomen kan. Jigana Facebook si itu geus eueuh benernya. Dihapus daerah meureun. Dihapus daerah atuh naon nih coba Lavender. 2014. Mana emang aduh ya Allah pantesan gitu jadi Oh iya, doa Facebook kuy, ya. omongan kuy. Jadi doa eta Lavender. Coba tah bacakeun mu. Nah, hitut lalaki cek aing ge cocokanna ti baheula tai. Tainya. Si aku mah tai. Geus Pokona ganti ayeuna mah baru aku podol. Berbau bujur pokoknya. Nah, hitut lalaki beut leuwih tarik tibatan hitut awewe. Jawabannya satu si anjing ngomong nanya tapi dijawab. Jawabannya sebab berhubungan langsung jeung mikrofon. Salah. Teu ngarti aing berhubungan dengan oh anjing. Jeung ologodor. Iya jeung ieu meureun sagede kieu kuy nu maneh kuy. Beri sexuality. Ini 2014 ya Allah. Coba next day aya deui. Tah. Masih tetap akui Sopian diakui. 2014 November. Kala ieu nepi ayeuna aya keneh kan kuy? Mana pohonya passwordnya nya? Anjing poho password. Teu bisa dihapus. Teu bisa dihapus. Rekam jejak digital. Rekam jejak digital. Mana mau bisa jadi menteri? Mana mau bisa jadi menteri soalnya ieu tinggal dibaca. Baca gal statusnya gal. Menanti ayam tetangga yang bilang siap buat dipotong. Tah, dengek rek madog. Rek maling mau bisa jadi menteri ya. Kriminal. Kriminal. 2014 aku udah belajar mau madog. Kalau orang hayang nanya heula kasih akuin ieu kumaha? Klarifikasi ieu naon maksudnya? Ingat sih nah mana bet pada saat eta nah nulis ieu. Naonnya Bola kekonyolan weh. Tapi bodor merenya maksudnya mah lebih ka bodor merenya. Stand up Tololan gitu. juga stand up comedy gitu. Tapi mana lamun dino update status kieu sok hayang katinggal keren tuh sih sebetulnya atau emang konten heureuy we mah komedi. Heureuy weh. Tapi nya iyalah unikna aku teh antik gitu. men teh. Iya lagi-lagi akui Sopiandi anjing. Nah, Iya lagi. coba kok Hal yang paling ditakuti adalah ketika bangun tidur saya menjadi seorang gay. itu di komen. Di komen dari dulu. 2014 loh kuy. Anjing di komen. Di komen aku Pak Dokter deh. Ku dokter deh. Aduh. Pak dokter mending hapus Pak dokter. Sekarang kamu udah jadi founder salah satu klinik. Mending hapus lah. 10 years ago tuh si anjing hapus. Pak hapus Pak. Nggak balik. Ente apa kene tuh Facebook? Apal orang tapi geus teu make Facebook karena Ya, maksudnya kan berarti aya bakal aya status kieu kan. Aya orang tapi lebih ke urang mah amekan dina Facebook mah. Next Si coba anjing next. galulut jeung aing kabeh gitu aing. Tah ieu urang. Oh gali ini Gali Muhammad di 2012 Anjing dong. Facebook nu kadua sia, Cok. Aing ge poho anjing ieu mah passwordna. Hari ini hirup aing nangkel pisan kana si batur ampun. Anjing. Ieu teh 2012 geus Jaksel Bang, Ellen Jaksel naon. Barudak letter B anjing. barudak. Mental health. Aing kemarin ke rumah maneh tah. Barudak ieu barudak bae nyebutkeun intensi. Eta lah. Barudak nangon barudak ieu. Hari ini hirup aing nangkel pisan kana si batur ampun. Iya lagi Anjing. Iya lagi Jaksel banget ini mah. Jaksel pisan anjing kampret. Tapi better inilah. Tiba-tiba nagawan ayam tetangga. Heeh. Dari Anjing. kamu wanita ke saya anjing gal si jagal. Cing ieu. Nah, menang Facebook nu kadua di. Tak, iya saha anjing kasasi ya. Pacar lah aing kan sarua jeung didinya, pacaran lila 8 tahun. Oh, anjing aku tahu orangnya. Hai kamu wanita galih. Si Dedi Aduh, ngebul. Iya sahanya maksudnya nya kamu. Oh, ibu bos maksud aing mah ibu. Kamu wanita kesayangnya. Soalnya kan orang anjing di sapuan ku sorangan si anjing. Tah enak foto anjing. Anjing emo kid eat shit. Pak iya kayak bakal ditampilkan ya di Iya ditampilkan oke di podiumnya. emo bos. Zaman generasi orang kan emo kuy. Emo. Eta aing inget kene. Iya nu kurang ya. Helm ing. Helm ing. Di foto ti luhur kitu juga. Eueuh euy. Jika nyamuk gaya nyamuk Aedes aegypti ya mak. Ya nanti dicongclokeun di dia. Anjing. Death metal bos. Bajuna aya kene. Aneh. Ya death metal bajuna metal gayana emo bisa. Bisa. Sekali aing rek klarifikasi bahwa aing nyaho ieu keur ngadestro. Demi Allah aing keur ngadestro. Panon ieu ge. Panon kieu. Galih neken dari dulu. Goblok. Tapi orang ngedeath metal tiba heula. Anjing. Bos. Si paling keren. Leutik kan tuh bener kan leutik baheula. Si Tanjung Sari banget ini mah. Udah. Pokoknya Mana enggak ada hujatan.
Oke lah. Pokoknya masih paling rocksteady. Enggak keren PSD dong. Gue mah udah modis dari dulu atau apal tuh modis menyet distro. Apa? Anak turno jauh Apa? bang. Mana mah tara kabaran nungulina ah. Kan si ieu ulin jeung circle modis anjing. Saha wae anjing. Pada si Babay, si Redu. Oh iya. Teu bisa teu Black ID anjing. Black ID bener. Jeung Pakai MySex. beber, jeung MySex. Gue udah turun jauh banget. Ini siapa? Anjir. Nyoca lempung cenah ieu. Eta aing anjing. Alah eta buuk Gusti. Buukna Genji. Anjing. Eta alma mater kampus aing. Nah, ini teman-teman Kampring anjing. sahabat Marki, nah ini namanya mode ini paranggong lejet. Jadi rambut Galih itu seperti paranggong lejet. Ini yang di depan kamu siapa, Gal? Eta bebeturan SMA urang si Yudis. Anu Hah? Kalau tanya anjing eta banget anu nyengcerekan guru teh eta anjing. Tapi emang gitu pisan. Oh, Moms Erika. Beb, dari dulu kan. Dari dulu aku bercinta dengan orang ini nih. Tangannya I wanna main. sleep with you my darling please. Pasti ya. Anjing peot pisan. Peot pisan. Sampai batak petang-petang anjing juga ayam sayur teh. Anjing pedang-pedang pendeng-pendeng kayak ayam sayur. Kempring, Di tengah namro anjing. Pedang. Next. Anjing dia. Iya mah juga tukang kalender di Pasar Doma. Tapi tidak mah yang tinggal juga Kevin Aprilio. Heeh, bener pemain piano bubur kan. Dah iya bajunya dipake dugem. Shevchenko. Si aku duga pakai baju iya dipuih-puih, dibuka bajuna diputer-puter di harapan tebal batur. Sablonang seluntur. Sablona geus seru. Chelsea. Bisa ditinggalikeun teh sih sendalna naon eta? Kade make sepatu futsal. Oh, si aku pernah make sepatu. Anjing sendal naon anjing? Sendal naon ku sendal Tiga lebaran. Power Ranger. Anjing eta mah koteplak eta Kuy di mana kuy? Sekolah SMA ya. 10.7 ya, 10 genepnya. Anjing imbut pisan anjing. Tak ira da pantes dia sadega ngaranna. Anjing. Oh iya, baheula mah aya digituan nya. Party dog. Party dark. Party dog. Beda skin. Mode aku mode easy ieu. Naon dia? Buukna rancung. Keur di mana ya orasi? Orasi di Sumedang. Aya Mana naon ketua demo eta? di kuy? Oh jeung barudak organisasi. SMA ya. Tuh, iya si aku keur puber kekirian pergerakan. Segala rupa dikritisi pemerintah. Heeh, Padahal mah daek we dititah-titah. Mahasiswa bersatu tidak bisa dikalahkan. Tah eta anjing menang nasi bungkusnya kuy. Iya bapak unggul kali cari cing. Anjing, bener. Parokus gitu. Iya demo naon kuy. Tapi nah seragamna. Iya demo naon kuy. Mana alma mater mana ya tadi? UI Biru. Universitas Unwim ya. Oh Unwim. Oh, bener, Unwim pertanian. Pacul mau Anjing. pacul tuh? Boga Iya pacul. demo naon kuy. Jadi baheula teh ieu demo Masak. penurunan bupati, Bos. Bupati Oh, iya? Pas Padon bukan. Sumedang, Lain, ieu almarhum. naon teh? Sanggeus almarhum aya nu ngagentikeun. Pandang. Lain. Paneta almarhum Pandang. Oh, iya, Pandang. Pandang sanggeus pandang anu ngagentikeun. Aduh poding ngaranna anjing. Don lainnya. Geus terus dibahas lah. Eta ieu Nah diturunkeun euy. PJ berarti Terus PJ bupati. Iya paling mana orasi naon sih sebenarnya? Hah? Di denge teh mah. ningali parokus ge metode Kan foto, Bro. Ngedaragoan anjing ngedaragoan nasi bungkus. Iya mana daripada teu menang nasi bungkus apa ngedengikeun we malas. Paling Tapi nya memang sorry dan pada saat eta mah memang pasti bayaran nasi bungkus kuy nya. Lain rek ngahinakeun neangan nasi bungkus. Da urang ge pernah. Ois. anjing goblok. Oh iya nu tukang udut teh. Anjing ternyata sweet rajut eta teh tiba heula koy ya. Aya Ya, kene ya. anjing. Sweet Tapi ayeuna rajut. masih dipake. Anjing goblok. Anjing, iya bener. Anjing ieu gitar beratna sa alam dunia aing inget da. Si Jiroknya kerusum Jiroknya. Iya, bener. Lepas lagi. Si aku ieu keur OFS. OFS ya, kuy. OFS ya. OFS naon sih? Orang naon OFS kuy? Teuing di si Adit nu nyeun ngaranna teh aing oge poho. Ops sih kata teman snack kecil teh kena ops. Ups. Next coba masih ada Anjing, Vegeta. Nah Vegeta. beda iya mah. Oh iya keur resep dugem ieu mah. Anjir rambutna, tapi geus SLR, Bro. Kamerana geus alus. Cing ieu di mana kuy? Pantai mana kuy? Ya Santolo. Anjing Santoso. Lain anu pas mana manggih dugem teh jeung si Unyil. Lain. Oh, lain. Eta di Pangandaran. Tapi Anjing, anak pantai mana banget, heunya eh. ieu tiba heula dewa senyum anjir. Vegeta. Vegeta ya Piccolo. Next coba. Anjing. Saya si Galih. Gambarnya kurang ya. Ting. Keur naon mah Aing ge poho eta di mana jeung foto nah bet sapotong eta, Pak. Jeung apa we lain? Pacar. Oh iya. Saha? Ya hiji-hijina pacar aing mah eta. Anjing. Tara ganti-ganti.
Meskipun ayeuna dinikah baturnya. Oh, so my baby blend but I can see in the dark. Alah liang tai anjing. Tah. Iya dawan. Pareman teu? Pareman anjing. Sumuhun Tanjung Sari teh lembur aing. Dunia lain. Goblok sih. Aing mau ngomong Pak produser anjing repa pareman. Death metal batik. Death metal gue. Death metal ikat. Anjing iya deh. Pak balikan ke foto orang baik orang dijelaskan. Coba jelaskan. Jadi anjing. Saya. Iya mah beda pisan. Emo tuh buk mana emo anjing tinggali. Tukangna lebih dibeakeun. kapitak sih ieu mah. Heeh, da emang gitu kan. Tapi itu anjing geus mewing, aing pernah mewing. Nya. Jeffrey Nicole, mewing Jeffrey Nicole. Tiba heula berarti. Cuman ieu juga pengedar. Erika ieu muis baheula kieu Erika. Kamu ninggalin naon? Ya Allah, emang pikarunyaeun. Ieu dibanting 2 kali ge paeh ieu mah. Pites. Pantesan baheula aing ku guru di keropas banget nya. Ada leutik cai. Da leutik pisan juga Yakul. Udah rep udah anjing nyeri hate. Anjing ieu juga. Anjing ieu. Mana juga ieu anjing juga. Iya anjing sama. Lain bawahan-bawahan ieu anjing Imam Samudra. Bom Anjing mana mah juga teroris nih. OKB mana mah? BKO. BKR urang. Lain sih dan. Terus. OKP. Udah? Habis. Anjing. Oke, keren. Tapi orang teh arek ngajelasin foto aing nu tadi ti luhur nu emo euy sebetulnya mah. Karena- Ieu aing inget kan nih baju metal pertama aing ke SMP Naon ya. sih tulisannya sindrom? Eta Job for Cowboy, Bro. Oh, Job. Metal, Apa band? Apalah tuh. Anjing. Aya band metal screamo. Tapi ayeuna ge masih aktif. Metalcore eta keren pisan ting bajuna ka mana? Ditambut cuman memang nya kitulah geuleuh anjing. Geuleuh pisan. Next. Ini aing era tolol anjing. Tah. Apa ini? Next, Pak. Anjing tuh brutal death keep. Oke, anjing tah eta Facebook, Bro. Anu Zaman Facebook dulu itu ya. Untuk untung sih si Reva ge teh meunangna ti Facebook nu kadua aing geus apal passwordna. Jigana teu meunang ti Facebook ka hiji karena ku aing geus diamankeun. Postinganna geus aman Facebook ka hiji mah. Ayeuna urang bermain cenah. Bermain apa? Kita bermain biasana mah permainanna teh truth order kuy. Tah ayeuna mah truth or truth. Anjing. Sok. Truth or truth. Truth Or. Siapnya? Iya, geus disiapkeun ku ieu teh. Truth berarti naon tuh jujur. Truth teh jujur. Kebenaran. Rudet jujur anjing ah. Iya teh Permainan budak ini Bos. Oh ya. Don't judge by the Wilson and by the judge me. Iya The iya copper. diambil dari pertanyaan-pertanyaan netizen teh. Nya lah. Onte iya disiapkeun ku Pak produser jadi lamun aya anu rada terlalu personal, ngadatna ka situ. Aing mau ngomong Pak produser emang ngomong. Oke. Repa. Saheula ya. Yang rokok. Sweet. Cok. Gunting kertas batu. Cep. Anjing sahatnya goblok aing sahabat bertiga bieu. Bieu gunting kabeh anjing. Sok gunting kertas batu. Si aku. Nih, si eta terakhir berarti. Gunting kertas batu. Tuh. Menang. Aing eleh. Mana heula? Oh aing neleh. Ambil satu. Sungurangin. Sok coba. Truth or truth? Truth or truth. Jadi kudu dijawab, teu bisa di der. Iya dia omongkan dia. Nya atuh, kurang dia baca kena. Sok, aing nyaucik. Oke. Pertanyaanna, rahasia apa yang nggak pernah kamu ceritain ke siapapun waktu SMA? Kudu dijawab. Kudu jujur. Balikan nih pertanyaannya teh rancu aing terus pertanyaan dia. Rahasia apa yang nggak pernah kamu ceritain ke siapapun waktu SMA? Anjir. Aya sih huduna. Jika orang dia karek dicaritkeun dia kan eta. Era euy aing bae. Nya teu euy nya bae aya gua. Nu erana manehna. Aing nimbul terus nyumput. Minta maaf pula. Bapak minta maaf itu yang melempar aku. Aduh aing era we. Lain aku. Anjing isuk-isuk geus nginum bir. Isuk geus nginum bir. Itu udah maneh mah. Oke, enggak ya tanya. Oke, next urang. Iya. Set. Aduh, itu ke masa SMA, Pak. Siapa guru favoritmu dan kenapa? Aduh. Oh, aing mah. Aing. Aing kan udah ditanya lagi. Aing.
Kopi. Siapa guru favoritmu dan kenapa? Aya sih hiji guru favorit orang ke SMA. Nepi ayeuna ketang can pernah diomongkeun ke siapapun. Tapi mungkin saking orang favorit atau ngefansna beurnya ke guru eta sering kebawa ngimpi euy pada saat eta ke SMA teh. Kan memang ngimpi mah da teu bisa diaturnya. Kadang aya ngimpi nu jorok gitu-gitu wajar lah meureunna otak gobloknya. Aya ngaranna ibu non ngajar bahasa Indonesia ngaranna Ibu Tita. Geulis pisan, mulus. Orang keneh. Geus boga anak hiji pada saat itu. Mungkin manehna usia 35-an pas ngajar urang meureun sakituan lah. Nepi ayeuna ge masih aya di sekolah urang SMA namanya Bu Tita guru bahasa Indonesia eta favorit urang. Dan kenapa? Selain ku fisik mah da nomor hiji pasti katinggalinya coverna. Bager tarang adat ka urang pernah ngalakukeun hal-hal baung. Jiga nama manehna ge bogoheun. Anjing. Henteu aya bogoheun mah ngan meureunan memang aya resep sebagai murid favorit oge meureun. Jadi hiji kabaongan anu dilakukeun aku urang ujung kabupaten urang baton aing mah dicarekan tah gitu. Ka urang mah ke bager gitu. Eta namanya Bu Tita gitu. Bu Tita makasih ya udah baik. Makasih udah baik sehat-sehat Ibu Tita. Ibu sehat-sehat Bu. Panjang Next umur. kuy. Bawa sorangan. Nah, iya pertanyaan ku aing kudu buruk sih mah. Pertanyaan anak, kapan kamu terakhir Domeat kalian? Nih jadi gue inget di Ibu Tita euy. Apa julukan paling aneh yang pernah teman-teman kasih ke kamu? Podol. Akui podol anjing. Julukan Tong paling aneh atuh, paling maneh teu tarima salela ieu sebetulnya disebutna. Bang Erang. Atau enggak ngajulukan sorangan tuh. Malah Sama anjing bung dijulukan sorangan eueuh nu ngajuluki heuh. Terus naon atuh? Nu paling aneh nu atau naonnya nu Aku ibu siat naon we. Udah ida aku unggul. Uyungkul. Nyangga berarti amun eueuh aku teh eta dilandi ku saha cik sejarahna. Sejarah aku teh aki urang cenah. Anak kuya. Karena resep Nah, cenah beuti sebut anak kuya. Meureun keur leutik lambat meureun urang teh nya. Enak aja lambat. Jika naonnya jika dahar sok lila gitu. Aku pisan cenah anakku ya. Jadi aki. Nu anehna aya nu ngaran sarua jeung urang landiana teh aku yang di lembur teh. Karena nuturkeun maneh. Ini alus. Tapi tun si emang loba pisan anjing. Naonna? Agus. Loba pisan. Agus Nohen. Mantak orang di IG aku 01. Eta identitas. Oh, itu teh tanda nomor anggota. Oh, saja nomor anggota. Berarti kan mulai Agus nomor aku lain eta nomor sabar kurang di detect lah. Anjing. Daftarnya. Oh, aku ini gaya robot Android kan. Berarti aku itu eta anak kuya dilandian ku akina karena lambat. Jadi wajar munjang-jang jam 8 pasti aku disampeur teh jam 8 karek hudang tah eta aku. Lain ini jam 8 teh. Next. Aing deui. Heeh, muter. Dua ewang. Dua ewang. Oh sampai habis ieu na? Boleh sok gancang berarti. Tah, teu meunang bohong. Salah ini pertanyaan buat gue mah. Naon anjing? Bacakeun. Sidul suri goblok. Di film Cina akeun. Ngedahar lang layangan. Si anjing, siapa goblok eta mah. Siapa di shaming wae goblok. Ngedahar lang layangan. Bae anjing kumaha aing. Terus Siapa kamu kan? teu tarima lanjut. Tiga yang ada tinggal dipoto itu. Cok, Pernah PDKT sama kakak kelas atau adik kelas? Pacaran lah PDKT aku dari SD pacaran sama Erika sampai SMA nggak ada PDKT. tapi kan baheula mah bogona lain ka didinya Erika teh. Kusaha? Kau temen didinya. Anjing heuh. Sebetulnya mah. Naon eta nunjuk. Nepi ayeuna aya tulisan. Oh. Bohong ya berarti eta mah, bohong. Zaman SD meureun ya. Zaman SD ditulisan mah kayak gitu. Ayeuna mah eueuh. Enggak ada. Babari teuing eta mah Heeh, enggak ada. Aing. Aku enggak ada cinta ke kakak kelas atau adik kelas karena aku dari dulu pacaran sama Erika. Jir, pertanyaanna mata pelajaran apa yang bikin kamu hampir menyerah? Anjing. KB aing mah. Aing mah teresep pelajaran KB. Aing teresep pendidikan. Aing teresep pendidikan pokokna mah. Muis no pendidikan. Olahraga teu. Nah, Aing mah olahraga teu aing mah aku mah total diajar ku alam eueuh nu ngajarkeun. Nah, kecuali Pak Umed.
ibu kan dan istri. SMA, ya ke SMA. Ke SMA mah eueuh aing mah pelajaran nu asup. Alam banget. Alam banget aing mah eueuh. Berarti sistem pendidikan Indonesia teu cocok jeung jelema jiga si Muis. Emang urang mah embung Bener, pendidikan. berarti cik guruna bener abus SLB. Heeh. Bener. Ya kan? Bener ibu bener. Tapi ibu bisa enggak punya anak kayak aku jadi ponder sekarang? Anjing, Iya, ponder. nanti model sekolah anyar telat. Kan aya sekolah alam teh. Heeh. Eta guruna. Oh, heeh. Kadinya nya. Baheula mah bos. Aku mah sekolah. Ya teh ada pertanyaan ke aing. Da aing aralna eta Mata pelajaran apa yang bikin kamu hampir menyerah? Anjing eueuh deh. kabeh aing mah nya. Aing mah eueuh. Kok manusia mah pinter sih. Tah, urang mah emang bener pinternya. Anjingnya bener. Bener. emang pinter sih, cerdas anjing. Jadi di sekolah di kelas 1 nepi ka kelas 2 kuy. Aing sekolah poe Jumat unggul. Jarang orang kenal jeung kelas lain dari tara sekolahnya poe Jumat unggul karasa kedeung. Pas geus rek di DO, rek dicabutkeun ka pesantren aing teh baheula ku babe. Kelas 3 100% orang abu sekolah kabeh full, langsung jadi ranking 5 tinggal ranking genep. Anjing. Udah pinter sebetulnya mah orang teh cenah cek si guru teh ngan pada tara sekolah gitu. Terus mata pelajaran apa yang bikin kamu hampir udah Lamun dipikir resep. olahraga, bos. Jeung matematika. Oh. Olahraga jeung matematika aing. Eueuh di sarua. Pokoknya mah di rapot matematika jeung olahraga KBG salapan di kelas 1 nepi ka kelas 3. Sesana henteu nya tapi Ranking. bisa di kayak orang buktikeun di rapot orang tinggalinya. Oke. Ngan pada tara sekolah anjing absen teu pikeun ka. Di mana aya alfa 30 sok. Cek maneh? Heueuh. Halus Leuwih anjing, eta tapi meureun. nah pinternya. Aing mah lagi Heueuh, sekolah gitu. tapi nah bodoh anjing. Gus. Kuy. Naon dia? Tadi disclaimernya orang lain terasa pendidikan orang. Sudah salah anjing. menyesal. Itu maksudnya teh Nyaho disomasi ya podcast. tanyakeun ka indung urang mah kalau kuy aing disclaimer heula anjing. Aing bieu salah anjing keceplosan. Klarifikasi. Jadi orang mah tiap rek UAS, rek UN, rek naon tanyakeun indung urang tuh hirup keneh. Isukna Senin rek UAS teh aing mah minggu teh geus tipes ngadeg-deg sieun. Ai tapi lamun surat pendek aing pelajaran agama nomor 1 aing mah masalah pelajaran pendidikan lainna. Cih. Teu asup aing mah. Ngeri. Soal resep kan ngaji baheula mah. Orang mah resep ngaji. Teh era ngomong harapan guru ngaji. Saha? Wah. Oh, Pak Kuy, guru ngaji aku. Next guys. Next. Lagu apa yang selalu mengingatkanmu sama seseorang di masa SMA? Anjing. Anjing, eta mah aya banget pasti. Ah ya Gebi pernah ada rasa cinta. Aing kata boga cerita. Anjing nu bunuh diri. Lain. Kan zaman si Gebi haritanya. Anjing inget kan video nu beredar teh. Si lalaki Cilaka kan? nu cilaka teh Nu papisah kan? sweater, sweater belang-belang. Baturan aing boga sweater eta. Langsung kumaha sarua. Dising-singan we ku barudak. Anjing sia kade. Papisah soal kuy. Dina videona anjing papisah anjing. Apal teh? Apa emang papisah? Awak jeung Buntung. papisah heuh. Baheula mah trust isu pokoknya nu ditingali jeung eta berarti eta bener kejadian Eta bener gitu. Baheula mah kan Aku masih konfirmasi soalnya baheula mah. rendah. Eta maneh lagu Oh. mengingatkan zaman Lagu. SMA di masa lalu. Viera Mana? Anu mana? Jujurlah padaku. Eta lain. nah, Nu nanya anjing. Rasa ini gitu. rasa eta mah The Titan anjing. Aya The Titan. Biara ge aya. Oh, rasa ini Eta The Titan. Eta The Titan. Rasa ini naon? Viera naon teh nya? Nyanyikeun anjing. Podi anjing. Nyanyikeun. Nadana ge poho. Tinu naon, Tapi sok? eta Supaya aya jawaban we sok laguna naon. Mi sol do sok. kala naonnya? Anjing lila euy ngadagoan ye. Poho Basisir di kota Jayanti. Eta pokona mah. Pera weh. Pera. Ingetna kan naon maneh masa lalu teh ka jelema, ka Emo. situasi, ka orang, seseorang. Seseorang. Oh, Seseorang. Saha sih kuy? Karena Karena aing cepet ningali sakeun bobogohan. sarua kabeh ge umat ge. Eueuh teu ningali. Do anu tadi meureun nu gay teh. Goblok. Oke, Jadi Pera. baheula teh kan lamun barudak ya anu putus cinta atau nu gudir percintaanna langsung kan pentingna teh gigitaran nyanyi lagu. anu relate bari tarebleng Mabok. nyanyi ditarikeun teh kan lepas Galau kan, eta galau pada saat eta gitu kan. Misuh-misuh di sosmed gitu. Kan. Tapi orangnya bogas ya kuy. Nah, Nu pikeun aing inget jeung eta jigana memori paling kuat lagu Republik aing mah. anjing Teng. Tah. Gak ada guna lagi. Tapi Oh, ini. aing salah wae goblok. Naon sih kuy judulna? Teng 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 Ting ting ting. Tong teng tong. neng neng
Ku telah miliki Republik. Anjing, judulnya naon sih? Pokoknya nyanyinya Irfan Bahdim. hanya untuk teuing poho. Tapi si awalnya mana kenal angkatan mana kan orang. Guys. Si anjing mah sama Seputaran deui guys, seputaran deui. Putaran deui. Lain soalnya enak angkatan maneh teh aing perempuan. Geus maot. Geus. Tong di deui, tong di dalam. Tong dipisah aing mah anjing rujit anjing geus ieu. Geus bae cici. Eta baca. Anjing sia ulah kitu. Kita baca. Dia ku aing dia bacakeun. Tapi yang seri kan. Nya hayang sih aing soalnya ngadahar wipol anjing. Geus anjing. Goblok juga tesi wae. Oke. Tah, mata pelajaran apa yang paling kamu benci waktu SMA? Pendidikan. Kabeh aing benci. Pendidikan ieu mah. Jika saya akui Pertamax, Pertalite, Pertamina aja langsung kabeh. Lah ieu sarua. Mata pelajaran apa yang paling kamu benci? Pendidikan. Cakup kabeh. Mana kesenian resep baheula. Resep Kesenian. Da aing meureun belajar kesenian mah. Hobi jatuhna ge. Anjing, berarti kan asup. Asup naon? Si eta kan anu pika resep. Santai atuh anjing. Da aing emosi. Aing ngomongkeun pendidikan emosi. Jadi gini dong, kalau kalian para guru, yuk anjing. Jadi potensi anak tuh beda-beda ya. Tong di tengah rata kabeh lauk kudu naik pohon, da lauk mah dicai hirupna, tong kudu maksa aing kudu jago matematika. Cek Einstein eta mah. Tong anjing nih. Sia. Ini kudu pala Jangan- pinter murid lamun murid pinter sia teh keeleh gitu. Jangan pernah menilai seekor ikan dari dia dari cara dia memanjat pohon tah eta cek Einstein gitu, sarua gitu kan. Einstein gitu. Maka ia akan merasa bodoh seumur hidupnya. Betul. Gitu. Jangan, nah, beda potensi teh jelema teh atuh tong dipaksa kudu pinter matematika. Blender. Urang, saputaran di jangan beres. Iya urang. Set. Kalau bisa mengulang masa SMA, apa yang pengen kamu ubah? Langsung ke kuliah aing mah. Kalau Kuliah aing di Harvard. Mau juga urang Naon maneh? yang jadi ketua OSIS. tas yang mah tadi Inggrisnya. Naon? Apa yang kamu ubah? Anjing naonnya? Oh, euy. Mun bae teh nya, bae meureunnya. Karena biasanya kan lamun memang hayang merubah sesuatu teh karena dibarengi rasa penyesalan. Tah urang nu disesali jadi geus bae lah gitu. Jadi teu kudu dirubah meureun. Dunia meskipun sedikit anjing kocing tank itu mah. Dunia walaupun sedikit. Tapi kudu ayahnya berarti ingin dirubah teh adalah tong mabal sih jika nama kudu nama euy. Tah eta paling ge tong mabal jika nama urang. Jika nama nanti mabal baheula geus jadi ahli matematika nya. Jika nama bisa jadi. Benar. Bisa jadi. Ada memang kieu setuju teu mata pelajaran. Setuju tapi satu Ya ya kan? Benar nya? Benar anjing. Setuju anjing. eta aing. Guys. Nah, ampun lanjut. Mata pelajaran teh eueuh anu hese cek aing mah eueuh anu teu fan kumaha guruna. Cepat. Setuju. Maksudnya gitu tadi teh disclaimer. Lain masalah mata pelajaranna guruna anjing upgrade atuh tanu gimana cara nyaman mengajar. Jika nama gitu sih. Urang Aing ge mah keur lieur butak anjing guruna. guruna teh asik, teh asup. Roblog. Gitu. Urang teu pikeun ka pernah aya hiji guru Kumaha nu ieu? No. Nu lain ngajar tapi carita gini kan. nyari teman henawe gini nya kehidupan pribadi. Tapi kuy urang Anjing. Nges. Nges anjing. Aya kan. Aya tapi nges bae. Nges. Urang tapi kuy boga hiji guru ke SMP ya nya. Hiji guru anu jigana teh ka aing culin pisan. Kabeh aing mah. Lain karena urang mabal wae tapi karena naon? Karena nepikeun ka indung urang ngomong, Bos. Nepikeun ka indung aing nanya kieu ka urang. Ari alih cenah ke SMP pernah nyieun si ibu eta nyeri hate naon sih cenah nepikeun ka kieu-kieuna cenah. Jadi indung urang ge beunang nyeri hate ku guru eta teh. Ku omonganna teh anjing cing henteu sih. Jadi memang guleun pisan jigana. Soalnya indung aing nepikeun ka ngomong gitu nanya gitu. Ari ibu guru bapak guru teh nah geuleuh kabeh harita teh. Naon sok masalahna? Soalna naon indung aing pan sarua guru. Oh, imah ka urang ieu mah anjing rarujiteun kitu. Nah, aing teh. Next, terakhir tapi jawabna keur kabehaneun. Keur kabehaneun. Aing kudu di Amerika sakolana anjing. Budaya Amerika itu Itu apa? pernah tidur di kelas? Waduh. Guru siapa yang paling sering bikin ngantuk? Anjing. Loba tah. Naon maksudnya kalau rada ambigu ya? Rada ambigu siapa yang Semua guru bikin ngantuk. Kamu dikelonin guru. Pernah tidur di kelas? Pernah pastinya. Can aing mah. Urang mah unggal istirahat. Aing can pernah tidur di kelas. Rek naon tidur di kelas? Urang unggal istirahat tuh.
Istirahat ke hiji aing pasti sare karena naon peuting na teh geus begadang ngadestro. Sarana jam 3 jam 4. Bae aing mah da baheula emang heuh beuh destro. Baheula nya jam 3 jam 4. Jegag barudak jegag. Sare ini sekolah batur jajan aing sare. Bari jegag. Urang mah unggal apa sare. Ngane. Aing anjing sare osok Aing Kabeh biasa. malas, mana mah males aja. Kabeh ge osok sare mah. Jadi untuk pelajar-pelajar saya ini malas boleh, goblok jangan. Soalnya naon sarua begadang. Oh goblok dibalik kita goblok boleh, malas jangan. Goblok boleh. Loba ieu di disclaimer. Nanti Gi. Aing teh pernah ngomong eta, ente da aing Goblok terpesona boleh. dengan kata sendiri. Goblok. Oh iya, Males. goblok boleh, malas jangan. Oh anjing ulah males mah. Ulah jangan males. Siapa guru yang bikin ngantuk cenah? Berarti kan konteksnya lain ke istirahat ieu mah ke pelajaran. Pelajaran. Kabeh. Kiceup. Si kiceup. Kabeh. Sepakat cek aing oge kabeh nyarieun tunu. Aing. Tapi kuy ke SMP hiji mah mun diajar ku pamujmar eueuh. Moal tunu. Anjing heuh. Seru kan? Katambah lamun misalkan baheula teh aya matematika 3 jaman. Cing. Anjing. Isuk-isuk. Pas jadwalna teh. Isuk. Tolol eta. Aing hayang ngahujat tapi tadi aing ieu wae benci wae teu meunang benernya kuduna. Di asli sih dipenuhi kebencian. Aing SMA teh tidak tuh nu nerap aing pendidikan aingna bodoh. Jadi akunya yang bodoh bukan kalian yang jelek ngajar. Sistemna sesuai itu cocok. Kuduna homeschooling sih berarti. Orang mah homeschooling. Tah sarapan kapiar jeung salmon. Salmon kapiar aing mah sarapan oge tuh. Langsung jeung Tapi pelajaran bos keur urang di imah ke boga budak teh boga budak kan. Jadi mengajarkan sesuatu kudu bikin asik. Ku aing mah diontro guruna lamun si Rayan ieu mah. Kieu, urang boga statement anu cukup urang resep. Nah, si Mung Is berarti resep pendidikan, pelajaran apapun itu. Tah kudu nama jigana sistem pendidikan teh kumaha carana nyieun murid teh minat untuk belajar. Iya. Jika kieu we ayeuna kuy, misalkan contohna teh ka urang ieu. Mun aya kieu urang sebagai fans MU aing bisa nyebutkeun kabeh ngaran pemain MU ti tahun sabaraha dan segala macem. Tapi nah bet bisa gitu tapi ka pelajaran hese asup karena naon karena urangna minat. Benar. Kumaha carana berarti sistem pendidikan ieu teh membuat murid-murid eta minat untuk belajar. Nah, itu anjing galih tukang nyapuan. Iya betul. Bagus Gitunya. eta. Sakitu. Carilah minat. Komunitas eta mah cari suaramu. Semua orang bisa nyanyi. Gitu. Bawa video nyanyi ya. Bawa video nyanyi parales. Sip. Kemudian ya geus beresnya podcast. Tuh orang disclaimer terakhirnya bayanya mun orang ngomongkeun kitu kayak ngaregalisir bisa malnya. Bising kebutuh regalisir. Kenaon atuh udah owner. Namanya ngaledek. Owner mah teu butuh legalisiran. Owner. Rek ngalamar gawe. Founder. Baiklah sok orang mah demi apa demi sekarang anak tuh biar cerdas, pinter dengan sesuai minatnya dan dipaksa dan bakatnya. Cari. Jadi kritik pendidikan kieu ya teh anjir. Aing aral. Pengalaman teh nya teu naon sugan didengar. Lo soalnya orang dikomplain wae euy, semu eta muis mana teh kumaha eta cenah ka budak teh. Hareupeun budak teh unjang anjing goblok-goblok gua mau diturutan. Siana we bodoh teh bisa ngatreatment budak sorangan. Aing ngosok gitu. Kaing mana mah pernah. Ku aing dibejakeun karena si Rayan mah nyahoeun anjing teh lain kata bantu tapi hewan gitu. Jadi mun urang kalepasan ngomong anjingnya hareupeun si Rayan. Anjing ka mana wae maneh mun teh teleponan teh. Si Rayan langsung ngarespon. Mana anjing Om Agi Pak? Nah jadi kana hewan. Langsung jadi budak urang mana ngomong anjing goblok hareupeun budak teh jadi masalah karena budak urang mah nyahoeun anjing teh hewan gitu. Karena budakna nyahoeun. Nah. Cakuy seuri. Jadi ulah gitunya. Ya, intinya gitulah podcast kali ini mah meureun flashback meskipun lamun diulas kabeh mah jigana moal beresnya. Ku waktu sajam 2 jam udah loba pisan. Gitu berenang gengs. Alhamdulillah sudah beres. Terima kasih. Terus juga jangan lupa teman-teman kalau mau ada yang mau diiklankan entah itu produk apapun. Terutama meureun salila ieu mah selalu makanan. Langsung hubungi aja ke Marki Media. Betul. Kalau yang mau promosi atau apapun itu, silakan. Lengkap di deskripsi di deskripsi di bio Instagram ada. Gitu. Marki Media. Marki Media langsung aja di email boleh atau DM IG. Betul. Dan jangan lupa subscribe dan juga follow IG @markimedia. Betul. Subscribe di YouTube ya, di channel YouTube. Komen, share dan likes. Iya. Sangat menakjubkan.
sangat berarti anjing. Itu mau non aing. Ngemis. Ya coba aku mah cara ngemis follower lah, ngemis follower. Please atuh followersnya maafin dah ini mah konten. No sudah. Lain bisa anu nyari hati aing mah sok kararagok mun Teu ngomong gitu sok. naon. Si Muis mah kieu Teu kudu ya nguruskeun cing anjing mah ngarti. Geus kabeh cara cing. Maneh can pernah jadi urang can pernah jadi maneh geus bae. Masing-masing we. Pokona mah intina mah follow, comment, likes gitu. Subscribe udah itu. Sakit. Semoga kalian masuk surga nanti yang nge-like. Amin. Amin. Karena membantu UMKM. Like untuk masuk surga. Aya jalur giveaway ke surgana. Sakitu meureunnan. Sudah. Siap. Yuk. Kuy tutup kuy. Tutup kuy. Oke, Alhamdulillah. segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.